Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumaha kasadayana kanca Abah di sakuliah dunya nyangakeun tunggara mawa bagja biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka sakumaha kacida sonona oge ibu jua katuturagan sastra ka Iwan kapaksa teu bisa samobil lantaran Iwan mah kapan mawa Vespa teu kungsila Vespa geus ngaderengdeng ninggalkeun sagaranten dituturkeun ku sedan nu nyemprung tukangeunana ngajugjug ka Sukabumi. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ayana Imas di Juragan Soma teh rada lila oge terus diubar aber heula lantaran cecekolanana terus buka kang. Geus rada lila kakara manehna indit deui kitu oge awahing maksa lantaran ku Wiwin mah dihulag ulah waka indit karunyaeun dumeh Imas terus ingkud tapi Imas maksa sarta bebejana ka Wiwin mah deuk balik deui moal tulus ka Bandungan dadakuna mah bisi terus nomro di panganjangan kabeneran harita teh keur aya beca ngabagug di sisi jalan. Atuh teu hese celak bae Imas kana beca. Deuk langsung ka Cimanggah. Teu nanaon. Ngadon mondok oge sapeuting dinu dianjerkan ku Salim. Puguh Salimna geus kanyahoan sakitu kabelaanana. Ari jol kanu didatangan. Salim teu kasampak, da puguh can balik. Tadi nama dek terus didagoan. Tapi teu ku hanteu nu boga imah terus ngageletis cenah tadi teh aya nu nganjang ka Salim. Datangna make mobil. Cenah mah dek maluruh Imas. Gitu. Ngan teu pati tegas bener lantaran teu kungsi milu nyang hareupan. Puguh eta pisan nu dipikasieun oge nu matak manehna ngabelecet ka Cibadak teh. Ayeuna meunang beja kitu pisan. Ogu we. Kasieuna beuki nambahan sok sieun Juragan Sastra ngurunyung deui ka Cimanggah. Pasti kituna teh. Lantaran manehna di Cibadak eueuh. Mangka-mangka amin mah kapan balik ka imah. Ku kituna tangtu manehna teu teangan. Jadi teu mustahil upama dununganana ngarongheap deui ka Cimanggah teh. Terus we neneangan manehna. Anak kitu mah aing teh kudu buru-buru ini deui ti dieu. Tapi ka mana? Imas bingung. Bari hatena mimiti teu tentrem. Teu kaop ngadenge gerung sora mobil. Ngadadak ngagebeg sok sieun Juragan Sastra. Paksa we. Aing teh kudu ngajugjug ka Pasuarja. Lantaran teh deui kamawuhan. Imas bari terus we. Harita keneh oge pamitan. Dadakuna mah deuk balik deui ka Cibadak. Dugan we cenah. Aya keneh tutumpakan. Cerak deui manehna kana beca. Gleyeung ka Sukaraja. Teu wudu. Sajeroning dina beca teh manehna nyempod-nyempod we murungkutkeun badana. Bakuna mah sieun papangih jeung nu wawuh. Komo upama seug papangih jeung Ibu Julaiha atawa Sumarni mah sakurang-kurangna geus tangtu matak cilaka.
Ari datang manehna ka hareupeun imah Pasuarja. Tekung silila deui oge rombongan juragan sastra geus anjog ka Gunung Puyuh. Salimah teu milu unggah lantaran geus burit. Melang kunu dianjerkan bisi arep-arepeun. Mangganing tadi basa ini teh manehna bari ninggalkeun popoean. Pasoma nu harita kabeneran keur aya di tepas ngarasa kaget oge. Mireungeuh Iwan dituturkeun ku mobil sedan. Bagi komo barang ningali aya nu direreyang. Pasarpin dipapah ku Pak Ahria jeung supir Asdi. Tamu Pak ti Bogor. Iwan ngaharewas ka Pasoma. Ka apa? Sumuhun. Bartosan aduh Ibu. Wiwin sekalian sina nyerak leuteun. Oh, mangga, kalebet. Pasoma someah naker. Sedengkeun Iwan ngageblus ka jero, langsung ka tukang. Kasampak teh Ibu Nining kakara teres olah-olah dibantuan ku Wiwin. Alah teh Iwan, ulin teh mani sapoe jeput. Nah terus di mana Iwan teh? Kakara joge ujug-ujug dina naha. Hehe. Mangpang meungpeung Bu. Iwan ngahehe, ret ka Wiwin. Mireungeuhna ayeuna mah bet mataksono. Kacida bedana lamun dibandingkeun jeung keur waktu ka tukang-tukang. Mangpang meungpeung kumaha ari Iwan? Ibu Nining semu-semu kaget. Mohon meungpeung lengoh. Engke mah tos gaduh rencang sakasur. Moal tiasa sakama-kama nyawinnya. Iwan bari ngagelenyu ka Wiwin. Saha gitu batur sakasur teh Wan? Kapan Wiwin? Laras nyawinnya. Iwan ngagelenyu deui ka Wiwin. Teu mau disangker ku Wiwin oge. Asal laras-laras we. Kang Iwan nanya ka Wiwin. Wiwin nembal bari rei beungeutna bareureum. Atuh kanya Kang Iwan mah teu kedah ditaroskeun deui. Iwan bari ngeteyep ngadeuketan Wiwin. Ragamang leungeunna kana gado Wiwin. Eta aya Ibu. Wiwin ngejat bari ngadelek beungeutna beuki euceuy. Mohon nya. Nah bet hilap. Iwan ngabalenyeh. Bu, disaur ku apa? Di payun aya tamu. Bener gituan? Ibu Nining bari ngarenyu. Sumuhun. Enggal atuh Bu. Nya bisi ngabohong we. Dadaku aya tamu. Padahal nyelongkeun supaya Ibu nyingkah. Laras Bu aya tamu. Moal nya abdi ngabohong ka Ibu. Isin atuh. Heg atuh. Kadenya Win. Bisi Kang Iwan nakal. Ibu Nining ngagelenyu. Nakal mah bade nyuhunkeun tulung we ka Ibu. Wiwin ngadelek ka Iwan. Kumaha Win? Ku kepingan teh bade nyuhunkeun tulung ka Ibu. Laras? Iwan maneh haget nanyakeun. Sanggeusna Ibu Nining ngaleos. Tukang Wan. Eta mah supados Ibu enggal-enggal ka payun. Wiwin bari ngagentak nyalingker ka tukangan hordeng. Hahalang ka tengah imah. Kitu komo atuh. Pikeun Wiwin mah. Piraku teu haripeut. Kapan biasana oge manehna nusok ngajalanan. Harita oge nu matak manehna gancang nyalingker teh saking kunaon. Atuh tumerapna ka Iwan. Geus ngarti deui we. Sarta ayeuna mah teu kaleken. Cacakan mun harita nu ditepas pangangguran nempo ka jero. Piraku we teu kaget. Mireungeuh hordeng oyag-oyagan siga nu ketebak angin. Kang. Wiwin ukur kadenge sorana kitu oge hawar-hawar. Naon? Iwan semu-semu ngosom. Mohon eta perkawis urang teh. Wiwin bari ngahega. Kabale nyungcung. Mohon. Wiwin mah tos gregeteun.
Kawuh tadi aya serati apa? Naroskeun kitu. Sumuhun, hariwangan panginten. Ah, teu kada hariwang nung. Masing bade anjing oge. Kanggo Kang Iwan mah. Teu aya pamenganana. Ngan sakitu gunem caturna. Satuluyna mah jep we jempling. Ari lain renghapna napas mah. Kadenge semu-semu rusuh tapi bari dipegeg. Teu pati banglas bangun nu kahalangan. Sedangkan ditepas babakuna Pasoma katut Ibu Nining. Barang breh oge ka Pasarpin. Ujug-ujug ngaranju gue. Bari nyiak ngandung kareuwas. Tengeteun keneh yen manehna teh nu kungsi baheula kaanjangan di Sagaranten. Beuki komo sanggeusna Pasarpin ngabalakakeun pamaksudan pangna manehna ayeuna ngahajakeun datang nyarengan juragan sastra nu calikna di Bogor. Duanana kalah ting hareluk sakecap oge teu ngayakeun sanggahan kana naon-naon nu dicaritakeun ku Sarpin harita. Ukur pamenteuk Pasoma we ngadadak beueus. Sedengkeun Ibu Nining mah terus we nginghak. Geus teu tiasa nahan emosi kasedih nu harita datangna dadak-dadakan. Kanca dangu sadayana. Memang lain deui matak sedihna. Lantaran ku kabukana perkara ieu teh ngandung harti Iwan bakal leupas tina lingkunganana. Dicokot deui ku nu leuwih hakna. Sanajan upama dipageuhan dumeh geus kahesean ti leuleutik. Tapi upama jinisna condong ka ditu mah anjeunna moal bisa majar kumaha. Paling-paling ngan ukur ngedalkeun sapunyere pegat simpai. Bari dipiri ku nyurudutna Cisoca. Iwan teh keuna kana babasan. Saperti muncang labuh kapuhu. Balik deui ka asal nu ngandungna 8 bulan dilana. Teung teuingan Pasarpin. Keur naon atuh? Baheula teh make dipasrahkeun ka kuring. Ari bakal pikieun mah jadina. Pasoma antukna nyalahkeun ka Pasarpin. Ih, eta mah juragan kapan kapungkur. Kapungkur oge kumaha sanggem abdi teh. Murangkalih teh mung dititipkeun ka juragan. Sanes masihan, margi abdi mah sanes hakna. Kapan sanggem abdi oge harita upami mangke di akhir. Nu janten Ibu Ramana nyusul-nyusul ka juragan teh teu kedah dikoretkeun. Bener ku kitu teh Pasarpin. Tapi kanya kuring teh geus katalanjuran, geus ditamplokeun ka manehna. Kumaha pirasaeunana upama ayeuna ujug-ujug dipegatkeun. Perkawis kadeudeuh sareng kaheman mah ieu teu janten naon. Margi engkang oge teu pisan-pisan bade ngarebut kadeudeuh ai. Mung ieu mah disusul-susul soteh. Memang sawajibna hiji bapa ka anakna. Malih dipaluruna teh jika pungkur keneh. Mung kaleresan we ayeuna nembe kapendak laratanana.
Juragan sastra nyariosna ayam naker. Sanaos kitu Kang. Secara hubungan pribadi mah tangtos pegatna. Margi pun anak teh tangtos bakal dicandak ku Kang. Ulah, berkawis eta mah ieu. Kumaha jenisna bae. Bade ngiring ka engkang. Da puguh kawajibanana. Ai teu kedah ngoretkeun. Atuh cenah manehna bade tetep tumetep di dieu sareng salira. Kanggo engkang mah teu aya kaabotan naon-naon. Margi sanaos kitu, kanya engkang ka manehna mah tetep moal aya sudana. Itu tah ieu. Kanca dangu sabot keur kitu sampoyong we. Wiwin katepas bari mawaleuteun. Dituturkeun ku Iwan ngajak marengan. Ari red Ibu Nining ka Iwan, ari gabrug we ngarontok. Iwan. Tega gunung Iwan teh ka ibu. Iwan. Ibu Nining bari terus ngaguk-guk. Geus dipaparah ti ayeuna keneh. Kumaha bakal samagahan hate mun seug Iwan nepi kaluas ninggalkeun. Duh, Ibu sanes tega mungtos kersa Gusti Nu Maha Kawasa. Abdi teh geuning saleresna mah sanes. Iwan oge ngadadak nyegruk. Nyaritana ngadadak handeg. Bakuna mah ngarasa teu tega upama manehna harita ngedalkeun kecap yen lain putra Ibu Nining. Iwan teh bakal ngantunkeun meureun ka ibunya. Iwan. Moal Ibu. Moal sanalos leres. Ibu jual teh indung abdi nu kandung. Namung Ibu oge terus janten indung abdi dunya akhirat. Moal Bu, moal ku abdi teh moal dikantunkeun. Widiannya Bu, abdi bade laras-laras cicing di dieu. Iwan diselang heula ngareret heula ka Ibu jua. Puguh we cecep ku ibu ge. Tantu didinan lantaran teu salah. Ibu Nining teh indung hidup keneh. Ibu jua teh hese beleke ngawidian. Puguh ku anjeunna oge geus katoong. Kadedeuna antara Iwan jeung Ibu Nining teh moal bisa dipegatkeun kitu wae. Alhamdulillah. Regreg ayeuna mah. Hate apa teh? Pasoma bari ngusapan sirah Iwan. Pamuluna nuker waktu tadi mah kumumu ngadadak ngagebrai deui. Sabot keur kitu anarong heap teh Salim teu sirikna haruha-hareho turun tina beca kuncung-kuncung teh ka Juragan Sastra. Pok bae manehna popoyan. Cenah Imas teh cikeneh kung si datang ka Cimangga. Tapi teu lila terus init deui. Pokna mah cenah deuk balik deui ka Cibadak. Ai. Urang buru-buru usul atuh. Saterusna pok bae harita keneh oge Juragan Sastra pamitan. Bari sakalian diterangkeun sakadarna yen Imas teh putra anjeunna keneh. Nu ayeuna nuju disusul-susul keneh. Sanes kirang hormat engkang teh. Lumawi ayeuna engkang teh ujug-ujug medal sila. Mung ieu ku teu aya waktos deui. Sawios. Keti pengker urang dongengkeun jujutanana. Juragan Sastra nyarios deui bari jung we anjeunna ngadeg.
Saya nama urang bujeng ka Sukaraja we heula ka Pasuarja. Mangga we urang sareng-sareng abdi. Win. Mangga ngiring we lah sareng engkang. Iwan nu harita ngadadak ngorejat. Sanggeusna manehna ngasongkeun saran. Terus we ngajakan Wiwin supaya milu. Teu ngalobakeun di pamolah. Jerat jerut tarurun. Iwal ti Pasarpin anu teu milu teh. Kewe cenah tas di Sukaraja deuk disamper. Pasoma katut Ibu Nining ngan bati haranegeun we. Mangka-mangka cenah Imas teh kikindewanana Iwan. Tapi cenah deui cikeneh Imas teh putrana Juragan Sastra. Manu harti adina Iwan. Ngan hanjakalna teh nyaho ngaran teu nyaho dirupa. Kapan cikeneh oge. Jenisna salila-lila aya di dinya. Tapi nya eta deui. Kabeneranana teh saurang oge ka Imas teh taya nu pangangguran nanyakeun ngaran. Reg Vespa katut sedan areureun di hareupeun imah Pasuarja. Nu tumerapna ka Imas nu memang nu harita geus aya di jero. Lain deui ngaranjugna. Cacakan mun harita beurang keneh mah piraku. Teu ebreh siak beungeutna nu ngadadak pias sepak lir nu taya getihan. Sanajan bener harita teh geus mimiti reup-reupan poek. Tapi kumanehna geus cukup bisa dikanyahoankeun saha-sahana. Jelas waktu taruruna teh katempo saurang-saurangna tina janela kaca. Cacakan lamun harita teu nempo bapana nyaeta Pak Ahria. Imas teh geus tangtu ngabelecet manten make jalan dapur. Bari hatena mah ngarasa kaget oge. Naha Wiwin diboncengkeun ku Iwan. Nu antukna Imas ngageblus ka jero pangkeng. Terus ngahep-hep bari ngadeg-deg nama geus teu bisa ditahan-tahan. Ada dempes sarta teureueuh sesebelakan. Gempeur lain memeueusan. Atuh rombongan Juragan Sastra sanggeusna ngariung di tengah imah. Iwan nu ngamimitian nyarita. Joltog moal we nerangkeun. Bari jeung ngenalkeun sakalian. Yen Juragan Sastra katut Ibu Jua teh ti Bogor. Ngaja nuju maluruh Imas ka Sukabumi. Lantaran aranjeunna teh sanyana indung bapana Imas nu saestu. Oge indung bapa manehanana pituin. Pangna ayeuna ka Pasuarja susuganan we Imas aya di dinya. Lantaranana mah geus kapanggih. Mimitina Imas teh aya di Gunung Puyuh. Geus kitu kabuktian terus ka Cimanggah. Susuganan ayeuna teh terus ka dieu ka Sukaraja. Tapi mun karuhan eueuh deuk terus diteang ka Cibadak. Dupi Imas mah da memang ayeuna teh aya di dieu Aden. Mung eta nguping dongeng Aden asana teh mata kelok naker. Pasuarja nyaritana rada agak eueuh kasurung kurasa kaget anu lain memeueusan. Saya nama tina perkawis eta mah engkewe lah tiasa didongengkeun nu langkung paos. Mung ayeuna mah cobi we lah Imasna piwarang cenah ka dieu. Iwan geus teu sabar. Yung atuh mana? Nyi Imas cenah ka dieu. Pasuarja bari ngareret ka bojona. Teu ngalobakeun ditatanya. Kojengkang weh bojona Pasuarja ka pangkeng. Hareos heula sakedeung ka Imas. Geus kitu kurunjung deui ka tengah imah. Imas nuturkeun bari pupurungkutan. Kakara oge ngarong heap, Ibu Jua ngegentak cengkat. Teu anta parah deui. Cerilik goblok bae. Ngarontok ka Imas dirangkul sarta langsung dicengcerikan. Duh Imas gelis. Gini kenyataanana mah Alisa putra ibu. Putra apa?
Setahun-tahun papisah. Imas. Ibu jua kontan midang dam. Imas tersirik na di galentoran. Ibu. Ukur sakitu kecap Imas nu kaluar. Rewas sieun pagalo jeung rasa kakaget anu pohara. Sirana nyusup kana dada ibu jua. Bari dua leungeunna ngulapes ka handap. Deuk dirangkulkeun teh. Lain deui asa-asana. Alis. Yes, teu kudu ham-ham deui. Ya yakin, Ibu Alis. Induk nu kakanduk 8 bulan lilana. Ngan Elis teh nu sanjana mah. Yanti. Ibu Yanti. Ibu jua ngayakinkeun. Bari teu reureuh murbutkeun Cipanon. Benar pisan Nyai. Juragan teh Ibu Nyai nu sayakti. Alis tempel teh nu ngaguarekeun riwayatna. Abah mah jeung emak ngan sakadar ngarorok Nyai ti lembut. Pahria mairan bari dareuda. Ku kitu teh mah sarua we jeung ngagorehelkeun Rusiah sorangan. Nu ngandung harti bakal leupasna Imas ti manehna. Abah. Imas ngagurinya, kabrung we manehna rontok ka Pahria. Nu harita nyolongkrong ka gigireunana. Bruk, nu saterusna Imas nyuuh kana lahunan Pahria bari sumugruk jeurik. Pikiranana bati baluang puguh can kaharti meus-meus acan. Teu kudu mang-mang. Teu kudu mang-mang Elis. Memang kitu kanyataanna. Terus gerah sana Gusti Nu Maha Kawasa. Rusiah Nyai anak kudu kabuka. Berat nambah nu taku. Berat pikeun abah mah. Tapi kodrat irodat Nu Maha Agung moal bisa dirobah kudaya manusia. Pahria bari ngusapan sirah Imas. Abah. Lalu saya teh Abah. Imas bari nginghak, sirahna tetep nyuuh. Bener kitu kanyataanna Nyai. Geura. Ke ari geus salse. Ku Abah urang dongengkeun. Malah kahiwan oge nu anak ibu keneh. Baheula papisahna waktu keur aya ributan. Nung katutang Iwan teh ku ibu dipasrahkeun ka badega ibu. Lantaran harita teh ibu teh katarajang gering. Plengles we tetepung-tepung. Tapi ayeuna kakoreh deui alatan ahli stempel nu kapendak ku cecep teh gini. Ibu jua mairan gigireun. Jadi Imas jeung Kang Iwan teh adi lanceuk sainung sabapa. Geus teu kudu disangsrikeun deui. Samborong si Cecep sakitu montena geuning ka Imas teh. Da puguh katalian ku getih indung jeung bapa. Juragan sastra nemrong. Kolosod anjeunna lungsur tina kursi. Ngagoloyoh ka deukeut Imas. Bari nungtun Cep Dudih. Nu kaayana harita teu ngalobakeun pamolah. Ukur palahak polohok we. Bari panonna mimindengna dipake ngareretan ka Imas. Apa? Imas barinya cengkat neuteup juragan sastra. Ku panon nu masih keneh merebei ngabijeukeun cimata. Teu kudu mang-mang deui Eulis. Imas ngesod, bruk bae manehna nyuuh kana pangkonan juragan sastra. Karayam panangan juragan sastra ngusapan kana punuk Imas. Karasa geleserna nu ngebrehkeun ka deudeuh anu pohara.
teh Imas teh. Leres we teh Imas teh nya teteh Cecep. Cep Dudi ngagarendeng gigireun karabak leungeunna kana pepetian Imas. Nyah Imas cengkat deui red ka Cep Dudi teu asa-asa deui gabrug dirangkul celengok pipi sarta tarang Cep Dudi diciuman. Kang Iwan ge nancuk Cecep geuning teh. Cek Dudi bari ngareret ka Iwan nu harita geus manco bareng jeung Wiwin. Bet asa dibejaan gilar panon Imas manco ka Iwan prok padu teuteup sejongjongan mah itu ieu taya nu nyarita sakemek. Imas geuning urang teh. Iwan nyarita miheulaan tapi teu bisa kebat taksiran bae kagokeun ku Wiwin. Mohon. Imas nembalan launan kalius luk manehna tungkul teuing kumaha rarasaan manehna harita barang ayeuna kanyahoan yen katineung hatena teh manah horeng lanceukna sorangan dulur sainung sabapa. Palingan ditepangkeun atunya tadi teh sareng teteh. Wiwin pipiluan nyarita oge ayeuna mah henteu ngabasakeun ece saperti barang mimiti panggih. Semohon. Imas ngahaminan bari tetep tungkul. Sikepna jadi kaku. Bakuna mah ras inget kana kalakuanana keur waktu hahadean jeung Iwan. Nu tumerapna ayeuna jadi era parada. Sanajan dari hatena mah ngarasa kaget oge. Nah kumaha hubunganana antara Imas jeung Wiwin teh. Malah teretet hatena mah ujug-ujug cop we. Boa Wiwin teh nu basa diboncengkeun tea ku Iwan. Kituna teh ngan saukur dipaparah. Dumeh mireungeuh kanyatanan ayeuna sakitu bangun intimna. Ku kitu teh mah tulupan Imas teh saeutik oge teu mencog. Bubuhan jalana geus natrat. Iwan nya kitu keneh. Dina nyang hareupan Imas ayeuna paripolahna teh jiga nu kararagok naker teu beda we tinu anyar pinanggih galecokna teh ngan ukur di jero hate kedal kaluar mah teu wasa siga pisan kalimpudan ku kapaur paribasa risi ku bisi rempan ku sugan. Kanca dangu sadayana. Sedengkeun ari kaayaan pasuarja katut bojona. Gawena teh ngan ukur ting polohok we. Ngarasa helok ku dua ku tilu. Helok mikiran Imas. Mana horeng kenyataanana lain anak jalma si itu si eta. Helok mikiran Iwan geuning lain putrana Pasoma. Leuwih-leuwih mata kagetna jeung Imas teh buktina mah adi lanceuk dulur sainung sabapa. Atuh tumerapna ka juragan sastra katut ibu jua lain saperti kaurugan menyan bodas deui ieu mah tapi kitu eta dipapandekeunana saperti nu kaurugan ku gunung emas. Ku kitu teh mah kaharti lantaran kutina bungah-bungahna sarta lain deui ngarasa bagjana hese kagambarkeunana ku tulisan teu kacipta ku carita teu kareka eta we geuning diebrehkeun oge bari dibarengan ku mudalna Cisoca saking kunaon eta teh. Alhamdulillah kanca cak icarita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mang sadatang samper deui hapunten.
Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.